Nepi ka jadi ngadamel wayang golek Pandu Dewanata. Tah baraya seueur adu komen nahatar nepi ka beres tah ieu videona nepi ka beres baraya tah. Mangga simak mangga disakseni ieu teh proses ngadamel wayang golek Pandu Dewanata. Tah ti mimiti urang ayeuna ngabakalan tah ieu teh proses bakalan oge baraya. Janten ieu teh masih kene ararageung, masih kene kararandelnya tah ayeuna urang ropea deui. Ayeuna urang rada ipisan gitu supados naon supados kena dina ngarautna teh geunaheun. Henteu seueur teuing ngaraut, ngabedah sareng ngabaladah kitu janten ayeuna urang papasan deui baraya tuh. Saacana ngaraut teh proses anu mimiti teh ieu pisan baraya janten meureunan ieu teh proses awal tah ayeuna meureunan urang kana ngabaladah atanapi ngahalusannya. Janten mempertegas oge ieu pola wayang wayang golek Pandu teh anu kos kumaha tah ieu meureunan sapertos kieu. Ari dina dedeg pangadegna mah siga Arjuna meureunan. Tapi upami diudag kana pancakaki atanapi silsilah Arjuna anu mirip Pandu mah meureun da Pandu teh bapana gitu ramana Arjuna kitu baraya tah ayeuna urang kana proses ngabeungetan. Ti mimiti ngabeungetan teh urang hanca ieu palebah irungna baraya tah. Irung terus kana sungut teras wae urang keuretan ieu teh supados katingal nyari gitu urang tilik-tilik, urang sidik-sidik tah ulah sagawayah baraya tingali oge presisina, tingali oge simetrisna panginten janten ulah nepikeun ka wayang teh nyangkiwang gitu antawis jamang gelung sareng irungna teh kedah sajajar. Nah kitu meureunan baraya da meureunan di henteu-henteu oge ari wayang golek mah keur seni pementasan dina henteuna oge da keur pajangan meureun janten kedah mawa atanapi kedah nganteur kaendahan kitu di antawisna nya barayanya. Bari sanaos simkuring oge teu acan nepi ka dinya mah meureunan urang maksimal urang udag anu disebat estetika teh kitu panginten baraya. Tah ayeuna urang kana proses ngabedah atanapi langkung mempertegas deui gitu di antawisna komponen-komponen anu aya dina mahkota wayang sapertos susumping, sapertos gelungna oge nu sanesna ayeuna urang pertegas deui tah saatos di pola tadi ngabedah baraya. Tah teras wae urang rautan ieu teh palebah gelungna oge nu sanesna tah bilih gitu aya nu teu acan nyari urang ropea deui baraya tuh. Teras wae urang kana pengukiran meureunan ieu lebet kana pengukiran tah urang skip anu sanesna mah tah ieu ge sami proses pengukiran panginten baraya. Tuh ieu dina Luk Paku Buuk tah sapertos kieu baraya jadina tah ayeuna urang kana proses pendempulan kumaha ari ngadempul teh kieu tah. Ieu proses pendempulan baraya atanapi nutup pori-pori kayu. Kumargi upami langsung dicet teh tangtuna oge bakal nyerep upami pori-pori kayuna teu ditutup heula. Ieu teh minangkana mah meni meureunan epoksi upami dina kendaraan mah meureun bodi-bodi kendaraan teh sok didasaran heula kitu dikeras gitu. Supados teuas tah ieu ngangge ieu baraya tah. Spil tah sapertos kieu jadina ieu tos siap diwarnaan baraya urang dasaran kumaha hayu baraya urang dasaran cet bodas. Tah ieu proses cet bodasna dasaran cet bodas heula saacana urang dibere warna anu rupi-rupi warna urang dasaran heula ku cet ieu. Tah teras ieu teh teu cukup ku sabalik baraya mulas kieu teh ngadasaran aya 2 kana 3 balikna kadang-kadang mah tah janten ieuna kedah pekat dasarna gitu janten engke warna nu sanesna teh sae gitu baraya ieu teh dasarna kedah sae oge kedah pekat dina bodasna.
tah ieu teh nembe sabalik nanging meureunnan kin ari kadua katiluna mah da kitu keneh kin urang spill nu jadina wae tah sapertos kieu. Ayeuna urang luncat kana ngawarnaan tah ieu ngawarnaan baraya atanapi ngelir, kelir tah kelir teh sanes kelir ngaherangan nya ari kelir basa Sunda mah warna kitu. Enten kelir di dieu teh warna baraya urang ngelir atanapi nyablon seueur istilah-istilah kitu tah cobi sapertos kieu jadina baraya kantun tos kieu mah urang setelkeun baraya urang rakit sadayana supados jadi wayang utuh tah ieu prosesna. Ayeuna urang mimiti pasangkeun acukna heula baraya urang komponen-komponen nu aya dina busana wayang urang pasangkeun sadayana di antawisna beuneuran bajuna, tras beubeurna, tras deui naonna, tras sampingna meureunan, tras dodot ari dodot teh naon dodot teh eta anu ngalapisan sinjang sampingna kitu tras dipasihan deui dodot anu dirawis-rawis meh naon meh katawis endah kitu baraya enten kasorot lampu oge sing karelip awak wayang teh. Tah ieu meureunan pemasangan dodot tah sapertos kieu ieu dodot teh baraya. Saterasna urang pasang heula leungeunna baraya sateu acan urang pasangkeun hulu wayangna urang pasangkeun heula leungeunna tah parantos beres ayeuna urang pasangkeun sampurit sareng huluna sakantenan. Tah ieu urang pasangkeun baraya supados lengkap kitu tah. Tah ieu tah geuningan sapertos kieu hasilna baraya janten ieu teh proses dugi kaberes baraya tah seueur anu naroskeun nahatar nepi ka beres tah ieu videona dugi kaberes geuningan aya buktina nya. Tah kitu meureunan baraya hatur nuhun parantos nyimak ti nol dugi ka beres kieu tah nya sakali deui hatur nuhun cag.